Nu gampang jadi seleb TikTok teh nyata nu good looking, nu gelis, nu kasep atau nu tegelis jeung teu kasep tapi make masker. Nu teu good looking juga urang mah hese yang jadi seleb teh wal tinggal lawa. Urang pernah ya nyieun video serius dina TikTok Aya nu komen videonya bagus bang cenah. Tapi dalam kurung maaf mukanya gak enak dilihat. Sekali deh, wah videonya bagus bang, tapi dalam kurung maaf mukanya gak enak dilihat. Dalam kurung maaf jang naon anjing ngahina we. Jeung bagi nu good looking mah sagala kajijian nu aya dina dirina teh keur batur mah teu jiji asli. Mun kesangan pengen dong usapin kesangnya. Tapi ka aya nu good looking keur modal ya, terus aya nu ngomen pengen dong ngombehin tainya cenah. Ngombehin ombehan adisia nu siata. Terus aya nu kasep dagang martabak cenah. Masya Allah kasep dagang martabak. Urang baheula dagang pais berenyit door to door eueuh nu nyebut Masya Allah.